Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina sataun aya 12 bulan, dina 12 bulan aya 4 bulan anu dimulyakeun anu disebut Ashhurul Hurum. Salasatun sardun wa wahidun fardun anu tilu ngagunuk anu hiji mencal. Anu tilu ngagunuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Anu mencal nyaeta Rajab. Zulqa'dah dina tilu bulan anu ngagunuk eta nyaeta kanggo anu bade ari ibadah ka tanah suci. Salah sahiji hikmahna dina Zulqa'dah teh nyaeta persiapan pikeun jalma nu arek ibadah haji nyaeta diajar ilmu manasik haji. Dina Zulhijjahna seueur pisan ibadah anu tiasa dilaksanakeun seperti naon ibadah haji, puasa, id, takbir, zikir, bahkan mencit kurban. Oge dina Muharram uihna pikeun jalma-jalma nu kana ka tanah suci. Oge dina Muharram eta seueur pisan sajarah-sajarah Islam. Tah dina Muharram eta aya ibadah anu dianjurkeun diantarana nyaeta dina mangsa Rasulullah hijrah ka Madinah kasampak Yahudi Madinah keur saraum. Tuluy ditaros ku Rasulullah ari anjeun puasa teh muasaan naon, maka eta ngajawab Yahudi, abdi puasa syukuran sabab Nabi Musa disalametkeun tina udagan Fir'aun jeung bala tentarana sehingga diteuleumkeun di Laut Kulzum. Salamet Nabi Musa tah abdi seja syukur. Dawan Kangjeng Rasulullah ari anjeun mah ngan saukur sabangsa bahkan dina agama geus pasalia. Hartina Nabi Musa mah salaresna mah Islam tapi pengikutna umatna eta Yahudi. Sedengkeun ari kaula mah sami-sami nabi, sami-sami rasul, bahkan sami-sami ulul ajmi. Jadi anu kedah syukuran teh kaula jeung umat kaula. Maka lajeng kitu Rasulullah marentahkeun ka para sahabat sangkan saum dina kaping 10 Muharram. Saraum bahkan kalebah dienakeun nama Rasulullah marentahkeun ka para sahabat teh sangkan saum dina kaping 8 ongkoh jadi 2 dinten. Tetapi parentahan eta can kabujeng kalaksanakeun ku Kangjeng Rasulullah. Kaburu manten wafat Rasulullahna. Tah dina hal ieu tiasa dicandak hikmahna atawa kesimpulanna bahwasana syukuran kana nikmat dina sasi Muharram teh eta dianjurkeun bahkan disunahkeun. Lain bid'ah sabab eta dianjurkeun ku Kangjeng Rasulullah. Syukuran dina bulan Muharram bahkan dina Maulidan, Rajaban eta oge disunahkeun, dianjurkeun. Tuluy naon deui anu diparentahkeun teh anu tiasa dilaksanakeun teh dina sasi Muharram. Anu dianjurkeun teh nyaeta mika deudeuh ka anak yatim jeung fakir miskin ku cara mere mawe atanapi menyantuni anak yatim. Maka diurang masok disebut lebaran anak yatim dina bulan Muharram teh. Sok ngahaja dikumpul-kumpul dina bulan Muharram. Padahal mah dina bulan Muharram hartina ari gaduh mah teu kedah wae ngantosan dina bulan Muharram wae,
di mana urang boga milik rejeki maka kudu dipasihan ka anak yatim oge ka fakir miskin. Sabab naon anak yatim teh barang daharna lain dina bulan Muharram mungkul sapopoe ge kudu barang dahar. Jadi pikeun anu gaduh rejeki gaduh milik mah teu kudu ngantos-ngantos bulan Muharram. Emang kitu teh nama dina bulan Muharram teh ditikel dilipat gandakeun ka cidahadena memang enya dilipat gandakeun. Bahkan Rasulullah nganjurkeun bahwasana saha jalma anu mikadeudeuh ka anak yatim utamana dina sasi Muharram maka eta jalma bakal sasarengan jeung kaula di surga seperti curug jeung jajangkungna. Tah jadi memang kacidahadena urang menyantuni anak yatim fakir miskin dina sasi ieu, tetapi kanu gaduh mah ulah sok ngantosan bulan Muharram, bulan naon wae oge di mana aya milik rejeki mah urang pasihkeun tong ngantos-ngantos bulan Muharram. Tuluy anu kumaha kriteriana anak yatim teh anu kedah anu tiasa dipasihan nyaeta anak yatim anu acan baleg. Sabab anu disebut baleg teh lamun dina istri mah minimalna 8 tahun kadang sok geus baleg mun dipameget 15 tahun tetapi teu sakur-sakur murang kali istri 8 tahun geus baleg kadang anu meunang halangan teh 12 13 na dina umurna maka di dieu dicanak jalan tengahna tiasa ka istri di umpama teh mah ngitung kana umur 12 tahun atawa kapameget 15 tahun tah anak yatim. Kumaha lamun anak yatim eta teh ibuna geus nikah deui hartina geus boga salaki. Tah boga salaki mah aya nu nanggung jawab nyaeta bapana. Jadi cupar kawajiban urang sarerea pikeun masihanana walaupun secara lugoh eta budak yatim tetep kasebut anak yatim sabab kanyaah bapa tere jeung bapa asli moal sarua. Tetapi hukuman ti Allah mah bahwa bapa tere ka anak tere eta teu batal wudu. Tanggung jawab anu gede di mana ngawin indungna kudu oge ngabiayaan nganafakahan anak terena. Tos nikah deui komo lamun boga gajihna gede mah atawa beunghar mangka cupar kawajiban teh leungit. Kawajiban dipasihan eta anak yatim. Bahkan anak yatimna hungkul sok sanajan teu boga bapa, ari anak yatim beunghar mah maka manehanana boga kawajiban ngabagi kanu miskin. Si itu mah geus dewasa umurna geus 17 tahun tetapi ibuna teu nikah deui bahkan teu tiasa nanaon misalna teu damang berarti kedah dipasihan model kitu tingali kana kamiskinanana. Jadi harti di dieu lamun seandaina geus nikah deui misalna si ibuna si anak yatim teh jadi boga bapa cupar kawajibanana lamun bapana aya bapana mah tetapi lamun bapana teu mampu mah teu kena naon dipasihan ge. Sabab kawajiban anak yatim teh ti mimiti bapana meninggal maka kawajiban sarerea. Tetapi lebah dieu aya anu paling berhak nyata keluarga ti bapana anu nganafakahan anu ngabiayaan. Sanajan anak yatim ge lamun seandaina dibiayaan kudu jadi dulur ti bapana teh mah beunghar sakolana kabutuhanana naonana berarti cupar kawajiban anu sanesna anu tadina wajib teh jadi sunnah lain ulah masihan ngan aturan mah kawajiban sarerea jadi henteu wajib deui jadi sunnah sabab geus aya anu tanggal waler dulurna. Sumawona anu tadi teh indungna anu nikah deui eta geus cupar kawajiban sarerea sabab aya bapana sanajan bapa tere. Bapa terena miskin usahana serabutan teu naon dipasihan. Tadi dieu anak yatim teh nyata anak yatim anu teu gaduh bapa tapi ari gaduh bapa keneh mah indungna nu teu aya eta bapana nu usaha.
Tuluy ibadah naon deui dina bulan Muharram anu bisa dilaksanakeun? Nyaeta dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'a tausiatu nafaka ala iyal, nyaeta nganafakahan ka anak rabi, nganafakahan ka keluarga. Sabab dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'alallahu lahu fi sanatihi, anu hartosna saha jalma anu ngajembarkeun balanja ka kaluargana dina poenan Asyura, maka bakal dijembarkeun rezekina dina taun eta. Jadi saha jalma anu mere rasiko dina bulan Muharram khususna tanggal 10 anu leuwih, maka ku Allah bakal dijembarkeun rezekina sataun kahareup. Tah dina hadis ieu bisa diterangkeun, bisa dicanak kesimpulanana bahwasana urang dititah meriahkeun anu biasa dahar jeung asin, wayahna jeung daging, dianjurkeun ku Kanjeng Rasulullah khususna dina kaping 10. Ulah tahun baru Masehi mah urang belum nyeun acara itu. Ari dina sasi Muharram tahun baru Islam mah urang hare-hare we tenang-tenang, tetapi dianjurkeun urang kudu meriahkeun. Oge dina tahun seperti lebaran biasa, Idul Fitri, henteu diparentahkeun urang sagala endah dibeli dahareun nu ngarareunah, tetapi khususna puasana jeung bermaaf-maafanana anu penting. Tetapi eta geus jadi kabiasaan teu masalah, teu jadi nanaon. Cuman anu dianjurkeun dina sasi ieu, wasa'a nafaqahu ala iyal, wa man sa'a nafaqahu ala iyal yauma asyura wasa'alallahu lahu fi sanatihi, saha jalma nu ngajembarkeun balanja ka kaluargana dina poenan Asyura, maka bakal dijembarkeun rezekina dina sataun eta. Hartina urang teh kudu memeriahkeun biasa barang dahar anu biasa ge asin daging atuh pirang bara nyeun naon kupat ke nyeun naon mah heueuh, tapi kewajiban ieu teh anjuran ieu teh keur nu gaduh. Ari teu gaduh mah nya teu masalah gitu, cuman dianjurkeun. Hartina ari bulan Idul Fitri komo tahun baru Masehi eta mah teu dianjurkeun pisan. Tah anu dianjurkeun dina bulan ieu, maka urang sebagai umat Islam justru bulan ieu anu kurang kudu di ria-ria. Sabab dianjurkeun keur anu gaduh, ari teu gaduh mah nya teu naon gitu. Tuluy ibadah naon deui anu dianjurkeun dina sasi Muharram ieu teh, seperti naon maca doa awal tahun akhir tahun, atawa zikir, ngageungkeun istighfar, hal-hal naon wae anu sakirana ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Sabab dianjurkeun dina 4 bulan ieu teh urang ngadeukeutkeun diri ka Allah, bulan anu spesial, bulan anu Asyhurul Hurum ieu. Maka dimanfaatkeun teh ku hal-hal hade. Sabalikna ulah nyeun kagorengan. Tah ku kituna para hadirin, mudah-mudahan aya manfaatna, wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.